Harita malam minggu geus jadi hal biasa keur kuring ngadon datang apel ka imah anu jadi kabogoh. Malam minggu eta kuring ngahaja rek ngadon ngajak kabogoh ulin jalan-jalan. Imah kuring harita teh di daerah Cijaura, tapi lamun imah anu jadi kabogoh nyaeta di daerah Ranca Oray. Nganaha atuh kuring boga pikiran ngajak kabogoh teh ulin ka daerah Gede Bage. Maksudna mah hayang ngadon ninggali stadion anyar lain dina waktu berang. Da puguh ari berang mah mineng ninggali jeung geus apal kumaha kaayaanana. Tah harita mah make jeung hayang apal kumaha kaayaan eta stadion anyar dina waktu peuting. Kuring teu susah ngajak kabogoh ngadon ka Gede Bage. Da kabeneran pas diajak ku kuring kabogoh oge daekeun. Kuring init ka Gede Bage jeung kabogoh numpak motor. Nya kabogoh kuring dibonceng. Puguh oge ari keur bobogohan mah teu karasa pisan resepna sajeroni ngabonceng teh. Malah cek saliwat mah peuting eta teh peuting anu kuring duaan. Puguh oge teu karasa perjalanan teh ari ngabonceng kabogoh mah. Pogot we bari numpak motor bari ngobrol. Kira-kirana moal nanaon kitu lamun orang ulin ka stadion? Nya moal atuh Neng, pan aya AA. Muhun aya AA, barina oge abi mah alim lamun kedah nyalira amang ka stadion mah. Dekat catur jalanana kuring geus anjog ka daerah stadion Gede Bage. Malahan harita kuring duaan geus aya di jalan anyar anu rek ka stadion. Kuring ngeureunkeun motor di palebah terowongan jalan handapeun jalan Gede Bage. Katinggalina tempatna pantes lamun dipake ngadon reureuh. Ngadon diuk bari ngobrol jeung anu jadi kabogoh. Kuring dariuk duaan bari ngobrol ngaler ngidul. Ngomongkeun kabunga hate poe eta kuring bisa paduduaan di hiji tempat anu cek kuring mah matak pika betaheun. Di sabudeureun eta tempat masih kene aya lahan kosong, masih kene aya pasawahan. Beuki lila waktu beuki tambah peuting. Kaayaan oge beuki poek ngan ukur kacaangan ku cahaya bulan anu rada reyem-reyem peuting eta mah. Angin peuting karasa nyecep nebak kana awak. Sasakali kadenge sorak kendaraan anu ngaliwat
di saluhureun terowongan. Jeung nu kadenge sora sato leutik anu sok disarada ti peuting. Mapaesan endahna eta peuting. Kuring mah ngarasa betah ngadon lila aya di eta tempat teh. Pugu oge ngadon ocon heureuy jeung anu jadi kabogoh bari taya anu ngaganggu. Kuring can ngarasakeun aya anu dipikasieun di eta tempat. Sok sanajan waktu geus peuting pisan. Mimiti nu jadi kabogoh ngarasa bosen aya di eta patempatan. Malahan harita make ngajak balik sagala. Kabogoh kuring sigana geus beda rarasaan ku kaayaan eta peuting. Keur jongjon ngobrol. Kuring rada ngarasa reuas lantaran kabogoh kuring ngarasa mural ngadon rek utah. Hal sarupa kitu teh dibalukarkeun ku ngambe bau hanyir anu kacida melanghirna. Kuring oge sarua ngambe. Ngan ari kuring mah tahan tepati mural. Sok sanajan bau hanyirna kacida. Kuring masih kena bisa nahan. Eta bau hanyir teh kaambeuna ku kuring duaan ngan ukur memenitan. Teu lila nya untung we dalamun seg kaambe terus mah pasti we kabogoh kuring mah moal bisa nahan. Hayu urang wangsul ayeuna abdi mah sieun jadi sarebel kieu geuning. Keke sakedap deui atunya da bager atuh Neng mah. Hayu jabat tos wengi pisan Satengah jam deui atunya Neng, setengah jam deui. Betah keneh. Nya atos atuh urang ngalih we ngobrolna tong di dieu. Tos di dieu wae Neng. Atos pas jeung tos teu bau hanyir ayeuna mah geuningan. Leungit bau hanyir ujug-ujug kaambe ku kuring duaan. Seungit kembang rampe. Lamun tadi mah basa ngambe nu hanyir, kabogoh teh jadi murelek utah. Tapi ngambe rampe mah kabogoh kuring jadi bibiri gidigan siga aya nu dipikasieun. Teu kabogoh mah eta seungit sarupa kitu teh. Seungit kembang anu sok dipake keur anu maot. Ningali kabogoh sarupa kitu, kuring beuki asa gede kawani taya kasieun. Malah harita kuring make jeung ngomong sompral sagala. Maksudna kuring mah hayang katangar ku anu jadi kabogoh. Yen kuring teh wanian teu borangan loba kasieun. Tuh seunit rampe deui. Geuat urang wangsul ayeuna bisi ayana naon. Maksud Neng teh bisa aya juri gitu. Hus, jeung sompral di mah. Da nya atuh, mun aya juri mah urang ajakan ngobrol we di dieu sakalian. Tos tong diteraskeun nyarios kituna. Itu. Ih, pokokna mah abah janten keung. Tepugu-pugu ujug karasa aya angin leutik anu ngahiliwir. Nebak kana awak. Karasa eta angin teh meuli nyecep nebak kana awak.
Puguh we keur kuring mah asa ngarasa atoh kayaan sarupa kitu teh. Lantaran kerasa leungeun anu jadi kabogoh jadi montel pageuh nyekal kana leungeun kuring. Puguh ku kuring kalah kabeuki di singsieunan. Eta kabogoh pupurungkutan tambah ngarasakeun kasieun. Keur anteng kitu kuring duaan jadi cingra renjag. Sabab ngadenge aya sora anu meta tulung ti palebah sawah anu deukeut jeung eta tempat. Sora anu meta tulung teh kadengena sora awewe. Malah saterusna eta nu meta tulung teh jadi ceurik. Ngadenge aya sora sarupa kitu teh, kuring oge cengkat tina dieu. Bari terus tunga-tengo ningali ka palebah sawah. Kabogoh kuring mah aya kajadian sarupa kitu teh. Leungeunna beuki ti pepereket nyekel kana leungeun kuring. Kuring teu ningali aya nanaon di palebah eta sawah. Nu aya mah daun parewe nu katingali cing arulang ketebak angin. Geus sidik teh nanaon mah nya kuring oge diuk deui. Kuring can hayang indit eta tempat anu keur dipake caricing ku kuring duaan jeung kabogoh. Kabogoh kuring keukeuh ngajak ka kuring ngadon indit. Keur kuring diuk kitu kabogoh kuring ujug katinggali pupurungkutan. Lantaran ti hareupeun kuring katinggali siga aya anu leumpang nyampeurkeun ngadeuketan. Kuring ngupahan maksudna negerkeun kabogoh supaya teu sieun. Kuring ngalek-ngalek kanu leumpang teh. Nah leumpang siga ngalayang. Puguh oge kabogoh kuring mah beuki we awakna deukeut jeung kuring. Bari jeung leungeunna tambah pageuh nyekel ka kuring. Kuring oge jadi ngarasakeun aya hal anu matak aneh. Mimitina teu katingali jelas beungeutna anu nyampakeun teh. Ngan saliwatan mah katinggali siga pangawakan awewe. Beungeutna can katembong jelas lantaran katutupan ku buukna anu panjang ngarumbay kahareup nutupan beungeut. Nah atuh barang geus deukeut sarupa kitu kuring jadi bisa ningali jelas beungeutna. Anu jelas nama yen eta teh awewe. Kuring jadi ngarenjak. Komo kabogoh kuring mah nepikeun ka ngocek sagala ningali sarupa kitu teh. Kuring ningali beungeutna eta awewe teh ruksak. Pipina gudawang siga tapak peso. Katinggali getih anu ngucur tina beungeutna eta awewe. Nu nimbulkeun kasieun keur kuring. Panonna eta awewe anu kenca. Ngaplek siga tapak anu nyokel. Beungeutna eta awewe jelas nama geus teu mangrupa.
Ningali kitu mah kuring oge jadi ngarasakeun kasieun. Lantaran jelas gini eta teh lain awewe biasa. Tapi na awewe jurig. Kabogoh kuring oge nu tadi nama nganukur nyekelan leungeun. Ayeuna mah awakna jadi pageuh nangkep ka kuring. Bangun anu sieun anu kacida. Bari dibarengan ku aya angin nu ngadeos. Kadenge eta makhluk minta tulung ka kuring. Bari jeung sabelah leungeunna ranggah ka kuring. Sanggeus leungeunna ranggah kitu, ujug-ujug katingali awakna ka kalayangan. Awakna jadi ngapung hareupeun kuring anu masih keneh diuk. Kalayangan bari teureun-eureun minta tulung. Bari sakapeung mah ceurik ngading diut. Atuh kajadianana, kabogoh kuring mah hampir kapiuhan ningali aya makhluk sarupa kitu teh. Kuring nyobaan leger-leger maneh. Geus kitu, kuring langsung nyekel leungeun kabogoh, terus dituntun dibawa muruk kana motor. Kuring langsung ngahirupan motor. Kabogoh kuring oge geus aya di satu kangen. Leungeunna nyekel pageuh kana cangkeng kuring. Bari jeung sirahna nyusup kana tonggong kuring. Geus motor disada, kuring oge langsung ngabiur ngajalankeun motor satarikna. Kuring ngajalankeun motor geus teu taya lilingeran deui. Ngan hadena wae kaayaan peuting. Bari jalan sepi, motor tereh jauhna di tempat kejadian tadi. Harita kuring oge teu langsung balik ka imah. Kuring ngadon nyimpang heula mawa reureuh kabogoh di salah sahiji warung anu peuting eta masih keneh buka. Barang datang ka eta warung, tukang warung oge rada heraneun ningali kabogoh kuring anu masih keneh ceurik. Nya kuring oge ngadongengkeun anu cikeneh ka alaman basa di terowongan jalan nu aya di stadion Gede Bage. Teh tukang warung anu harita aya di eta patempatan. Kuring meunang katerangan. Nya di tempat eta pisan kungsi aya awewe anu ngadon dibunuh ku anu jadi kabogohna. Malah tepikeun kabeungeutna diruksak. Jeung dia eta awewe teh dibunuh keur kakandungan. Kajadianana eta korban teh jadi marakayangan tepikeun ka ayeuna.